Saya gede kan panen isuk mana dia teh iya mata tanda di Bandung. Oh, bisa ah. Hati-hati atuh Kang. Kumaha? Iya leungeun aku kudu sing rapet kita. Ki. Ulah dipegatkeun kieu. Naon? Leungeun aku masih. Tah. Istirahat dulu deh. Saya bawa coklat. Neng teh budak saha? Saya bawa makanan. Saya baru datang dari sini. Di mana? Dari kota. Oh, kota aja. Oh, tidak. Max. Ini Max. Mangga, akan ceritain weh. Ayah nu kakangku. Tong pojonan ya. Ina, Cakra. kamu ngapain di sini? Sini deh. Bukannya dijawab, Bu? Desa Halimun ini akan aku jadikan skripsi. Skripsi. Ya. Aduh, Nin. Kamu juga nanti mau tinggal di rumah siapa, Nin? Rumah kamu lah, Cak. Hah? Gak bisa lah, Nin. Masa di rumah aku sih? Kok nggak bisa? Emangnya nggak boleh? Teu tiasa. Salami apa hirup kene? Apa moal ngawidian? Iya memang lemur hidup. Nanging hidup kedah emut. Yen apa nu gaduh kawasa di dieu? Apa ngartos yen hidup duaan geget pisan silih pika asih silih pika heman. Namung upami hidup kekeh patekeh bade teras paduduaan wae hiji jalan lianti pahet tina hiji janji sadati janji bakal satya nepikeun kamulang kajati ngajadi dua jelma anu diwidian ku panca buana lalayang jagat jeung adab ayu kajalma besar. Laksmita bade ka mana kunaon gelis naha anjeun beut angkat itu hajatna nembe geprung gelis Laksmita bade ka mana Kami akang leres raka abdi tangtos kahartos
Laksmita naonuku Laksmi dibenyer beaskeun akang leres-leres tengartos gelit jentrekeun sagala rupina jentrekeun bager leuwih jero beunang diteuleman hate jelema deet henteu kakobet Cakradipa, oh Cakradipa, Cakradipa, oh Cakradipa. Cakradipa naon nunggus dipolahku jalma edan eta maneh nangan jadi Laksmi kitu neng. Tos lamiti urang hejo kene bau cikur tingawitan urang ngawang-ngawang rasa ngawitan akar tutuhan dina jero kandung Dewi Sri ti harita Batara Gusti tacan ngalagrakeun kaca dugikeun ka ayeuna urang papadami boga pangarti akal jeung budi nu ngawidian kadedejeng kasih tapi manehna junti manehna junti bisa ngabalengbarkeun nu janten kanya abdi Dangukeun akang Laksmi dangukeun akang Laksmi